Jana kamari apel mana diusir kolot aja. Nya euy. Anggar anjir teu kaopo ka bogoh ai maneh. Kasus naon deh? Pan tadi nama hayang siga batur nih, apel teh barang bawa nih. Hanya terus? Batur masuk mau martabak nih, nasi goreng. Mana? Ada orang mah rumah sate gunung nih. Mau cau we nu aya. Nah, mau cau anjir. Diusir. Matre tama kolotna. Cek aing mau putuskeun anjir awe kitu mah olo-olo teuing. Lain matre da cek urang mah eta mah. Naon atuh? Kan urang teh mau cau. Kan tadi nama kagok nih cau hungkul mah. Bawa we jeung tangkalna ku urang teh sakalian. Anjing. Ya omongan ieu si Saremo. Dipanggul ku sia jeung tangkalna ka itu. Ka imahna. Boa ebah. Para anjing Saremo ieu ampun teuing. Ya. Cek aing mah eta mah nya, cek aing mah lain masalah kolotna, matre lain heueuh. Terus lain masalahna eta maneh mawa cau ka imahna jeung tangkalna lain. Sa kabohongan eta si Mary lain. Ya, si Mary mah cek aing mah bapana teh nya urang bawa da jeung bapana. Teresepkeun kana cau. Resepna kana salak. Tah engke maneh lamun isuk apel deui nya kulantaran kamari dicarekan aja ngolona pangmoakeun salak ku maneh. Jeung tangkalna bawa. Tuh marek atuh. Heeh. Salaknya. Salak. Babukeun anjeun tongkong maneh.